Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana nepangkan wasa abdi minangka moderator di acara Perdina Siang Poe ieu. Naon wartos reroncangan sadayana di siang anu cerah ieu abdi ajeng sadayana atos siap sarta semangat kanggo ngabahas tema atawa emosi anu metot pisan kalintang yaktos pentingnya panjajaran nalika Sunda di sakola. Sateuecan urang mitembayan debat poe. Ieu mangga kanggo kedua tim ngawoka anggota tim dimulai tim afirmasi kaliwat diutuhkan tim oposisi. Hatur nuhun ka moderator anu atos mempersilahkan abdi kanggo nepikeun pamadegan abdi. Nurutkeun abdi di era milenial ieu seueur kalintang barudak anom anu langkung miring ngagunakeun bahasa asing dibandingkeun kalawan nalika wongkon. Padahal nalika wongkon mangrupa pusaka ti karuhun anu wajib urang lestarikeun. Mangkat eta kanggo melanggengkeun nalika wongkon Dinas Artikan sarta Kebudayaan midamel hiji program acara kanggo miara kelestarian nalika Sunda yaktos Hari Bahasa Ibu Internasional kanggo mikeun hiji motivasi di mana basa Sunda mangrupa basa indung pejalmi Sunda. Hatur nuhun ka moderator anu atos mempersilahkan abdi kanggo nepikeun pamadegan abdi. Abdi kirang sapuk kalawan pamadegan tim pro. Abdi langkung sapuk lamun anak-anak anom zaman ayeuna mempelajari bahasa asing. Margi pamakaian bahasa asing sapertos nalika Inggris tiasa langkung ngajamin ti kaharapeun sarta tiasa dipake dina jangka wanci anu paos. Sajabat ti eta oge jalmi anu mahir berbahasa sejen dipikeun langkung luhur dibandingkeun kalawan jalmi anu berbahasa wongkon. Berbahasa sejen oge tiasa nambahan pertemanan henteu nganjero nagara nanging oge jabi nagari. Kukituna urang tiasa bertukar pikiran sarta pengalaman anu anyar. Sarta oge panambahan nalika wongkon sapertos nalika Sunda bade mikeun beungberat anu langkung ka siswa. Margi manawi aya sababaraha soal anu minat ngabari nalika wongkon kasebut. Sudah di sekolah periodisan pasal pelajaran juga penularan 2018 kenaan pengajaran tentang perempuan muatan lembaga di mana dari kewujudan yang sosial harus merupakan salah satu muatan lembaga anu membuat kampung diajarkan ke siswa di mana pengajaran atau pengajaran yang mengembangkan pengajaran siswa yang periodi konten bersangkutan periode kekayaan lingkungan serta kejadian karena bersangkutan. Secara luas nalika wongkon minangkan budaya bangsa tiasa barobah kakayaan identitas diri dina era globalisasi kukitina tiasa ngayak budaya sejen anu lebet ka Indonesia. Dina pembelajaran nalika wongkon ku guru prayogi pentingnya pendekatan multikultural supados tiasa ngarujutkan minat siswa ka nalika wongkon. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.